Sampurasun. Rampes. Aduh, pemuda idaman ya. Nuju naon eta nuju naon? Ah, kieu we abi mah. Mau enak usum hujan tuh. Sok dia orang istirahat heula gitu kan. Capek berenang pas udah giginya. Punten ya, Kang teu aya leueuteun da nuju puasa nih kan dia mah. Saum dia mah. Teu aya leueuteun. Sami dia. Sami dia mah. Tak punten we ku abi teh. Subuhan itu aya teu aya leueuteun. Garing bareng di sini ran. Aduh. Gitu. Mah ya, enak perkembangan di dia. Kemekaran ekonomi. Kieu we Kang saprak aya corona gitu kan. Masyarakat di dieu anu tadina sok tuan jieun sok icalan ngaproduksi ayeuna tos sadalieu Da teu nu leutik teu gede nya kasusahan teh ku masalah ieu mah gitu. Da aya masalah ketangga kahirupan da korpa masalah pasti aya wae. Anaena mah sebutkeun musibah balarea ieu mah gitu. Jadi kesulitan salarea gitu lain urang unggul. Berarti jadikan urang cicing di Sunda. Urang teh lahir di urang Sunda. Ayeuna urang hirup kumpul sapoe oge di Sunda. Tapi urang silih kitu nya. Silih Sian, silih Ojong, silih mulai keur ka Mekaran, keur ka Lestarian kitu Sunda. Tamana bahasa Sunda anu ayeuna geus hampir ka luli-luli. Lain karuri-ruri ya. Kaluri-ruri kapopokeun dianggap enteng, dianggap sepele, nah pira oge. Ya ayeuna memang teu kudu batur nih Kangnya ayeuna barudak ayeuna urang kali ayeuna tos salorean maenkeun bahasa Sunda teh bahasa ieu we nya ayeuna. Bahasa Sunda teh tos hesek tos jarang. Mereka ge ngarti gitu karena naon kudu diucapkeun dina Sundana, ulah diganti gitu. Ada urang atau singkuring abdi jadi saya. Terus hubunganna lamun jadi kalau. Ayo kita jalan-jalan. Da saya mah belum lapar euy. Asa tenuna, ya saperna aja. Saung ieu nya. Ya saung itu kieu we. Saung maksi teh kitu teh. Maksi itu. Saung maksi itu. Saung kiwari. Kiwari. Urang teh di kiwari eta teh. Budaya, adat, kearifan lokal, kamotekaran rahayat, tah eta diangkat. Ngan meureunnan ari kiwari mah jadi salah sahiji media online anu boga ciri mandiri. Cirina nyata ku bahasa Sunda kan. Lamun Sunda nu urang henteu dirawat ku urang, teu dimulek ku urang rek usaha deui.